Goyah kieu karek ge beres nyangu ente euy. Oh di ayeuna teh aya onangan di tengah hadiran syukuran anu syukuran ieu mah nu beunghar. Si Sol aya di imah mah nya ngajakan masa beurlah bejaan heula si Solna. Aya mah di imah nya si Solnya. Sol. Sol. Molor ya mada pasti belum ya mada molor anjing dipaguh di hari sia ngan molor we pagadagan teh teh geus sore teh hudang dipoekan di lampu di ampun aing mah aing mah isabi naon teh ji aing mah lamun ganggu wae atuh ngan molor we pagadagan teh ieu teh geus burit geus burit geus sore lain rek milu moal aya onangan naon teh ji ti saha perpenting pandek mah jelema balangsak perpenting di onang aing mah onangan naon ieu onangan nu eta nu imah nu anyar nu badak nu gedong hayu buru orang ieu syukuran lain menang berkat meureunana syukuran mah nya ayo atuh ke urang mandila tuh ji nya sok tungguan lumayan berkat deh kak mandila lagi ngajakan syukuran di Beunghar di mandi lah irahanya orang kawin jeung Cilini meureun moal jeung sabun wae coba lamun geus kawin jeung Cilini mah pasti tiap peuting teh jeung Cilini geus bosen nunggal poe hayo we jeung sabun aing mah kehung kuara jadi bujang balangsak teh euy